langkung sayangan caina herang laukna benang tuh pilari aya nama caina herang laukna benang tuh ulah caina dikubek laukna leungit moal kapanggih saeutik-eutik acan jeung kabagaan hirup tuh nu mawi dina daget ieu tong alangnya koma palang ulah majeng perang kedah kumaha saena lir barang nu jurus ngani kasaprapta tingkah lumampahna yang mutepati jiagat nata pramesna Batara Guru ante masan ibarti angalna datang ing pangakonan raja negara ing Astina hengih Duryodana jang kapitan kaget kula datang kemarin iberti angalna kasampean sakabeh naon anu jadi carita salira sadayana kaharti tepi kana ati sanubari diri kaula pribadi lamun Kurawa nu aya di Astina hayang bagja gerak teangan ku sampean sakabeh hiji manusia nu boga ngaran Nurkala Kalidasa lamun eta Nurkala Kalidasa nyata geus aya di nagara Astina kecap subur makmur gemah ripah loh jinawi lain ngan sakadar carita tapi bakal ngawujud nyata lakonan pancen kula ku salira sadayana kula konduring pangkonan awal sakabeh manusia Batara Guru jenenganana lamun teu aya panditan nu loba pangabisadorna gelarna agung ayeuna mah tong alang kumapalang mangga urang kerahkeun bae sadaya santana tamtama para prajurit negara tuh urang saksrak urang kotektak urang sisir lebih ka sisir di mana ayana singaran Nurkala Kalidasa jika kumaha wujudna anu yakin bakal ngajadikeun kamulyaan di nagara najan bari jeung jika kumaha wujudna urang ayakeun di nagara lir pendek barang nujuros himbal wacana saprat tadi pun Nurkala Kalidasa datang hingat oi dia kudu diteangan diri kula ayeuna ku sampeana sakabeh naon ucap Batara Guru bener ayana lamun nagara hayang subur hayang makmur hayang kemari palodina we teu kurang sareng jeung apangan manusana mulya kumaha di alam dunya jiwana kudu dieusian ku Nurkala Kalidasa ayeuna ieu pisan jekulan Nurkala Kalidasa teu kudu ditariangan ka beak-beak duit nagara dipake ongkos ku balahea aduh ya eta kudu diteang gulai iya ka beak-beak duit nagara dipake ongkos hah ieu Nurkala Kalidasa datang sorangan ya